kur. Waduh, harap jana sia. Hayam macam kana kanjut tu lo. Wah, kau sebelah dia. Hayam macam kana kanjut tu lo. Saya hayam ke sebelah dulu ponci surat dah. Dipakai bubur keren, dipakai nyen bubur. Tah kacaritakeun mah ye di Garut nah. Aya kampung ngaranna teh Kampung Sarkanjut. Oh, lupa kumaha tah ngaranna teh Kampung Sarkanjut. Sok disebut SKJ. Tuh. Deui nya teh aya budak ngarit. Katalana teh si Eman. Waktu keur ngarit aya nu ngageroan, Eman ka dieu. Si Eman ngaliuk ari bak teh palebah tangkal cau. Aya jalma keur can lukul bari mamawa cau nangka. Eman yo ka dieu. Si Eman teh nyampurkeun wasalondo. Nyampurkeun enak narima cau. Langsung itu datang gablok. Gabrot begitu. Tuluy ngalongit. Itu lagi ngalongit. Si Eman aja jadi bengok gitu tah. Eta jurig tina tangkal cau. Eman ka dieu. Ngagablok langsung ngalongit si Eman bengok. Ya tadi Kampung Sarkanjut, Garut, SKJ. Dagang naon? Mali naon? Hari di Kampung Gebung Kanjut mah. Hari Gebung Kanjut mah di Ciamis. Amun Sarkanjut di Garut tah. Aya mobil nuju cepat atuh meluncur. Ari katinggalin aku supir teh. Aya budak alit gugulitikan di tengah jalan meuntas. Gulitik. Ori jabrod atuh mobil nabrak tangkal mahoni. Geh atuh. Ari teh aya ibu-ibu turun tina mobil bari ngadareg-deg. Kahampangan eta mah di tengah jalan mayun ka sarea atuh ramai salesorian. Waduh, rame pokona mah. Ibu-ibu ngompol. Tah ieu mah pengalaman Bapak Rapi ti Cikupa Dharma yo putrina yo. Aduh, bagea cenah nu mana mah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, tapi sami. Hari cenah teh putra saha teh? Putra Bapak Rapi ini. Aduh, putra Bapak Rapi ti mana? Di Cikupa. Alhamdulillah Cikupa Dharma. Saurna Bapak Rapi teh gaduh pengalaman anu akhir cenah kumaha. Nuju sakola ka Bogor. Nuju sakola gaduh dari sana namina teh Rodia cenah. Ya ayeuna dikawin ku Bapak Yuda. Bapak Yuda mana? Bapak Yuda nu Dharma. Oh, iya. Wi sakola amang ka sawah cenah. Titeulem ibur nama. Itu dapat meureun ge dijemput ku Bapak Yuda nya dipakabogoh lah ku Bapak Yuda. Wi heula ka Pasir Jati apa Pasir Bunut. Pasir Teuleum teh. Heula teh Teuleum teh bebeja cenah ge. Ari bebeja teh nya jadi dikabogoh ku Bapak Yuda. Ari teh ngadek sabaraha dinten teh wih deui. Sagara deui. Malah mah di kereangan aya nu ngawenehankeun keur mapah cenah ge. Mapah sawah. Mapah cai. Kana laut. Kana Waduk Dharma. Kana Waduk Dharma cenah. Terus teuleum. Nyalet wae tos eta mah teh aya. Eta teh berarti Nyi Rodia teh di tikah ku Bapak Yuda kitu. Bapak Yuda cenah nu ngageuh di Waduk Dharma. Oh, ieu eta teh rerencangan Bapak Rapi ti Nyi Rodia teh di Cikupa. Di Cikupa ya Allah ya Rabbi tah pengalaman manung tah. Rama wanunung Bapak Rapi. Alhamdulillah wanunung.